Tur, lantur, tur. Kemana sih budak teh? Biasa na ayat teh. Tah geningan budak teh aya di dieu. Di goroan-goroan cicing wae. Ya. Pasangkeun bendera piwarang bapak. Oh, Pasangkeunnya adek poho di piwarang bapak. merdeka, 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 merdeka. Ih, tangkalan cacing udah di dia. Merdeka, Kang Japra. Merdeka. Kang Japra. Iya, tita emak. Pang pasangkeun. Tita kelapa. Apa? Ini tita emak. Pang pasangkeun tita kelapa. Urus kain. Anya di tita abdi mah. Nyangges lah kajen lah. Demi dunungan. Berjuang. Merdekaan. Kurang lah. Tuh. Aing maya ya wae. Hei. Gak apa-apa nak. Ayat aja ya. Aduh, lecur aya wae, aing mudah kumaha dunungan. Orang berjuang. Lantur teh. Kemana budak teh ngalah aprak-aprakan ka sawah. Tur, lantur. Titah teh budak teh sok tara bener. Tur, lantur. Ya. Tor. Naon, Kang? Di goroan tuh gendong maneh sare wae. Nah, sih mah teh gobroan wae. Naho. Tapur kena. Non di sih mah gorowan wae. Eta, mama arep nanyakeun eta bendera teh tos dipasangkeun encan. Entos ku Kang Japra tadi abdi nita. Oh. Entos atuh coba Ya. umah teh. Ayo mah, mereka itu Ayo. mah. Punten, Kang Japra. Aya naon di wae. Iya, bade naroskeun ari eta bendera tos dipasangkeun acan. Atos di tangga kelapa. Hah?
Di tangkal kalapa. Apa di titeh si lentur? Nah, di tangkal kalapa. Di mana sih? Kan imah miwarang nage pangpasangkeun bendera piwarang bapak. Nah, ini tangkal kalapa. Aduh. Silan ke aya wae Gusti. Teh kita Salah. Ya, lantur. Kunaon nitah mamasangkeun ka Mang Japra di tangkal kalapa. Man nyarios gitu. Kancik bapak titah di sawah. Man ngomong di tengah Japra masang di tangkal kelapa. Di mana sih ayeuna benderana? Buka Kang Japra di mana masangna? Tuh. Gitu. Aduh, ampun.